geus urang kuarima tumarima nemah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah akhirat. Abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen. Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik nuju calik dina kursi kebesaran, nguping suara nu ka kupingna, aduh berat amat, berat amat. Turun Kangjeng Nabi Sulaiman, suara naon sih ieu? Ka tukang. Ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem, ai korma mah saletik-letik da korma gitu, korma maka bawa ku sirem. Digotong punyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kangjeng Nabi Sulaiman langsung, "Assalamualaikum." "Salam." "Caya cek sirem." "Ieu katu maneh?" Barangnya, "Oh, Tuan Raja." "Naon maneh berat-beratan?" "Ieu mawa korma teu kabawa." "Atuh maksakeun teuing." Bawa manuka bawa bae atuh sirem, cek Kangjeng Nabi Sulaiman. Ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh. "Hampura, kula ge nyaho cek sirem teh." Apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere di Gusti Allah, menghargai Gusti Allah. Oh, Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Sulaiman. Pohara tuh mun cacak-cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa kuku lagi lantaran ti Gusti Allah dibawa. Ih hebat maneh. Sakitulah pengalaman abdi cak sireun. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kangjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah, bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, belah dieuna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, geus pupuh Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatnya. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman, ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe, bulan atau tahun? Can pernah nggak dahar korma segede kieu. Janu geus mah paling ge sangu, paling ge bubuahan ge lah. Urut si kolot dahar nyeklek eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe sep. Hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam, beureun sabulan atau 2 bulan kumaha saepna wae mah tungguan. Di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol. Maneh opatan tah kuarima ieu diasupkeun ka botol. Na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna. Engke mun beak demi jadi ka kaula. Beak sabulan, beak 2 bulan, beak setahun, geus maneh teu kudu usaha, dibere deui. Nuhun cek sireun. Nuhun. Asupkeun ka botol. Langsung nyana cara ricik opatan di botol. Teu di dahar. Ngan diisep setik badi mana lapar. Henteu lapar mah teu didahar, asal lapar setik disesep. Di sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Kok terobah sih? Masih utuh keneh bae. Tigali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan terobah-robah. Geus 3 bulan. Nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman, "Sireuh, hari ieu korma ti aing kok terobah sih?" "Hampura Tuan Raja, kula teu wani ngadahar."
Ai korma nu kamari mah kukula di dahar. Ai ieu moal di dahar. Naon bedana? Ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa. Ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk. Kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah. Cek Kanjeng Nabi Sulaiman aing murikak bulu ngadenge sia sireup. Asana moal aya di Cikarang modal kos ya. Atuh sia sireup ngelehkeun urang Cikarang goblok sia. Komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ye. Masya Allah sireup. Hampura jak sireup kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae pula neangan di tuan raja hati cek nya teu hayang-hayang teh. Sebab segede tuan raja nabi rasul sugih dibandingkan jeung kakayaan Gusti Allah nanaona mun jadi nyarekan aing Kanjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh rasul mah rasul bae rasul mah nitah ge ngembangkeun agama adapun itah ngarizkian makhluk moal kuat. Adapun kita beberean mual kuat sebab non sebab aya hiji bahasa nu lemah mual kuat ngalawan nu kuat nu lemah mual bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaonna cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah segala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mendek nganasehatan sanes ka tuan raja ka Haji Pendi we cek na ieu anu kolot boloon cek na ieu sireup sia nasihat teh raja sata sireup lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa tuan pantuan pernah nganasehatan tuan raja ketika salah saurang hamba tuan anu hamba tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan opat perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya opat di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku tuan raja sireup mah sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireup hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kanjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun aya teu butuh mah ya teu cokot ulos dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya bere habak ka Salim korma tah nya na keuna diseuseupah sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kanjeng Nabi Sulaiman coba dahareunana naon Masya Allah sabulan teu ngadaharna naon kuat datang dari Kanjeng Nabi Sulaiman kadinya sireup maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah henteu bergantung ka makhluk terutama ka aing korma dicokot ku aing sia di jero botol sabulan ku aya hirup keneh Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi sebe kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh
ji cek Kanjeng Nusul lain aing ge maca eta teu seubeuh sia jadi seubeuh iyalah padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan di bulan Ramadan geleger-geleger mau geleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh tambah lapar ya kari eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikat jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh jadi pendi tapa subuhun kudusun pae untuk katulungan matuk wari geges isdet untuk ngatulungan babacaan eta kene tapi kok jadi barareda koreng tergantung makom-makomna roh korenganan beda kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area rohna teh geus kicep-kicep bae mun teu ngopi atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu haneut nu atag terus bae rohna lemah kita udang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mugtarin aya nu salat sapeting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata roh orang teu tertata nah nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ke Yordan ziarah ke Abu Ubaidah Masya Allah di Yordan jauh luar biasa datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik embung isin cekena mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah anti nya nama kana duit mah nya kudu narima kula ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten ayo coba atau di Karawang Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit kami geus kumpulkeun duit ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ye embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat
kami mah hayang urusan sahabat teh yang dipikat cinta we ku sahabat hayang babarengan jaga di akhirat kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus kepruk-kepruk oh kuncen aya ku sawe nya pernah jadi kuncen eta ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu ya Allah ya Rabb beri gak buluran nah cek Abu Ubaidah naon urang ditanyakeun kunaon urang ieu embung paeh iya teh babari teh baca cek Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embung tapi ketika urang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia pasti kan itu baik urang ngabangun sekolahan atuh hayang cicing di sekolahan baik urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid baik urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah baik urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu baik atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese teuing sih urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae nah ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat Masya Allah kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat sok lagi bangun akhirat cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang sugih jeung embung-embungan ge sugih mah bakal sugih bae sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae hayu kajen ku kumaha ge aya jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana menang 2 bulan utang 100 juta anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang Masya Allah luar biasa aya geus aya bagian sugih matsugi bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima sugih nang Allah susah nang Allah sehat nang Allah susah nang Allah gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat sakitu sok gerage mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh protes Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan moal bisa nyuguhan atau pangkat haji pendi mah jajangnya lagi harerese atuh pan sugih berarti Nabi Sulaiman umat tak bisa nyuguhan teh nah lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe eta nu aya di gunung 15.000 embe onta 15.000 onta sapi 15.000 sapi sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih mata ya ada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah ndek pake nyuguhan Assalamualaikum Maju Pendi Waalaikumsalam ieu kula can dahar sarua jeung aing ndek kumaha nyuguhanana tapi lamun ka Haji Salim Waalaikumsalam ieu kula can dahar tuh di dapur sia sadaekna sia jeung piring-piring ngabawa ku sia kan ngeunaheun datang ka Haji he kalau tolol budak datang ke Haji Jari Waalaikumsalam kula can dahar ya dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu balik bungkus ku sia kan ngeunaheun coba ka Haji Pendi Waalaikumsalam can dahar atuh saru nah ikir carita Kangjeng Nabi Ibrahim teh sugih begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah anta khalili ya Ibrahim protes setan protes boro-boro setan malaikat protes malaikat kabeh protes demo ya Allah ya Rabb masa si nu sugih jadi kakasih tuan teka harti ku mah nu sugih jadi kakasih tuan teka harti kajian kuku mah ge biasa mah nu susah anu geus teu hayangeun kana dunya hehe cak Gusti Allah urusan hayang jeung teu hayang lain urusan boga jeung teu boga tapi ta'alluqna dunya ta'alluqna hate kana dunya ai maneh kumaha malaikat teu biasana we waliullah anu sok di guha bae waliullah anu sok di gunung bae waliullah anu sok di imah teu bogana naon ih maneh meningali nangan sabelah mata nu seja nu sugih loba nu ku aing diangkat jadi khalil jadi kekasih
ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikan kakasih Tuhan aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neule cek malaikat di gunung 15.000 embe 15.000 onta 15.000 sapi Jibril cek Gusti Allah nun Gusti cek kakholilan Ibrahim cek kumana mangga Gusti datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kangjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zahirna doang hatena mah Allah aja ini mah pandagang teh ya zahiron wa batinan kangjeng Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung ka nu hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kangjeng Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teu jawab kangjeng Ibrahim assalamualaikum waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti di mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek Kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana hayang 5.000 bawa kabeh 5.000 aya teh tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tah ka jelema ieu kadi ditongton ku malaikat Masya Allah malaikat geus gitu ya Allah urang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui bikeun ka nya cak kadang atuh Tuhan ul tugas ge ulah bohong sia mah kita ku ayo ulah bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek Kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun ka nyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus cek Kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 ge cak batur kemudian teh tukang ngangonna hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangonna sok bikeun ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat aing bedek dikuwahakeun aing pada harti lok jual embung aduh dikuwah ieu dijurukeun ku Kanjeng nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embe jak naon oke cek malaikat Jibril aing neuk mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari betah mudik ieu jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh saya tuh nggak bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh
Nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasuh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasuhan teu datang ka Garut tapi sakitu lilana saja melalui kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh nyana langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Kanjeng Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teu hayang kalem teu cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak ayo berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah nu pangkat da hayawan ieu mah diragukeun asup surgana nu kos ieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ieu mah ruhbani nomor katilu mah rabbani rabbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus bae malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu rabbani teu kapanggih jeung dikanarakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih ahli sorga hasil sorga malaikat ridwan neangannya teu kapanggih di mana kasih jelema usulnya lah ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana ayana cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae urusan ada tuh mah aing bae eta matak aya di Jakarta toko rebani cangcut malulu beres ke Jakarta nah iyalah saha nu pangkat rabbani kutub rabbani wal arifus samadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus samadani rabbani heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di sorga neangannyana kapanggih bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teu hayangeun neraka teu embungeun neraka teu hayangeun sorga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana apakah di hayawani apakah di rohbani apakah di robbani apa di rohbani deres kene masih hayawani hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge susuit salat eta mah salat salat susuitan tolong
Hayang kanyawan ku tatangga paklon. Nah, diris keneh lah masih keneh salat keneh bae sanajan ka neraka engke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun sapeteruh atupan aya parantina jang urusan roh, urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah? Atuh kadi itu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang tah bego ngukum salah. Naon sih? Ieu roh kura gering ieu. Geus sarua cek nya. Teu nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Gitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhan anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun nu mantap teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nana geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya esuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hileudang nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha ge jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi min ruh mentak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling ge urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunna mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menceritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumarima nemah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat geringna pake ka akhirat ilmu pake ka akhirat derajat pake ka akhirat pikiran pake ka akhirat wawasan pake ka akhirat bangulah akhirat abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen nah ieu urang di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngesabaraha siksa Allah anu ku urang karandapan kadeuleu tsunami teh gempa teh angin teh poek teh gunung teh eta kunaon ku sebab teu percaya ka Allah atawa ka hukum-hukum Allah
ngalecehkeun ka hukum Allah. Geus biadab manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah tapi teu percaya ka Allah, dibere hukum ku Gusti Allah tapi nyeun hukum sorangan. Iya, siksaeun anu mantap kurang hati-hati kuari masyaallah rempan das baheula nu mabok tengan di Grogol doang di lapangan Banteng di Jakarta tapi kuari manu mabok di handapeun Tanggalawi hareupeun 5 urang gigireun 5 urang baheula nu zina teh di Jakarta di Bandung kota gede kuari mah di lembur-lembur baheula manu maling teh copet ayeuna di bus kota Gamadi jeung sajabana kuari mah pamalingan di 5 urang baheula mah hayang nonton film teh kapan di gedungna aya gedung film kuari mah ieu layar film di babawa ngaji layar film di babawa kiai nu mawana gede keur ngisi ge nonton film bae deh ieu deh kumaha lalakonna saya sadar baru dek jadi wali aya nu ngomong kieu malah mah kiai asana kula mah lamun ka mana teu mawa HP teu betah lantaran asana paremun obab dabo eta kiai pohara jasa masyaallah lain pepegatan jeung makhluk lain pepegatan jeung dunia endahan naon kitu ngaran nyieun jaringan tapi nyana dek ngembangkeun agama ngembangkeun ilmu moal bisa ilmu Allah moal bisa pakai jaringan zahir ilmu Allah mah make jaringan batin ta'alluq galbu urang ka Gusti Allah deket urang ka Gusti Allah makin kapercaya ku Gusti Allah makin deket makin kapercaya di mana urang bus ka dinya ayalah dina ma'rifatullah wa rasuluh Allah geus percayakeun ka urang sebab dek dikukumahakeun ge nyana di bawah lindungan Allah lain make jaringan make organisasi gaji supaya loba wow pakai surat undang terus dihubungan dieueuh capek ngaji kos gitu emang ulah kena kieu kitu lain ulah ngan kena nyeri hate nyeun undangan 1000 nu datang 100 ge jeung tihang aya 10 berarti 90 capek maning diri urangna bersihan deketkeun ka Gusti Allah pegatkeun urusan dunia pegatkeun urusan makhluk eta mah hate hayu bae ka Gusti Allah makin mencrang herang blus indah teu meunang ngadenge tongtrong ngajung ngorenjak bae ngorejat asal gede tongkrong ngorejat kok mau jualan tongkrong ngorejat jasa terus gitu ta eta bersih hate karena masyaallah kuari matung ti mimiti kiai nangis kos kararia komo pemerintahan hajun negor ka pemerintah eueuh di zaman Gus Dur mah dibuka lebar-lebar teh demo teh dibuka sakahayangna ayo hayang nyaho cak Gus Dur kumaha kemudian dipanggil diterima sok adu argumentasi dibuka lebar-lebar teh di zaman Gus Dur ulah aya sekat antara pemerintah jeung rakyat sebab naon pemerintah teh dek urusan rakyat lamun aya hijab aya sekat dek kumaha ngurusanana dibuka lebar-lebar demo di unggal negara di unggal kampung ayo ngan demo ulah sademo-demona siapkeun argumentasi madap tanya argumentasina ya dijawab ku Gus Dur makana kieu makana kieu kumaha maneh anu teu cair kabeh dibuka lebar setelah Gus Dur langsung SBY masih aya keneh 60% demo masih aya keneh diganti ku hari ku presiden urang terkurus sedunia masalah emang presiden urang kenyataanna kos gitu masalah eta ge cak nu lintuh ngomong gitu ge kumaha ku hari tidak ada demo bahkan hampir undang-undang kembali ke zaman Soeharto namun demo bisa tembak tempat encan sampai ke dinyamangan direncanakan teu meunang sekat makin jauh di zaman Gus Dur dibuka sekat rakyat jeung pemerintah tidak ada sekat hei pokoknya mah nanya naon beurang penting silakan di zaman Gus Dur mah tapi kuari awas demo-demo awas informasi dan lain sebagainya emang kuari kuah gitu jadi geus teu wani kuari mah nyara baris nyarana bae urang nongton nyana
teu bisa dek laporan lamun anak geus teu bisa laporan ka bapa dek kumaha jadina. Kula masuk inget ka dongeng baheula di zaman gitu di India zaman tabiin. Aya seorang pemimpin India Islam harita keur carita poho ngaranna nyana nyun lukisan bede jeung bagus lukisanana gandrung kan di India mah gandrung tanggal gandrung lukisan tangkal gandrung nu gandrungna keur meujeunna buahan didinya aya manuk enclak di buah gandrung kemudian bari macok kitu ta lukisanana. Wah indah jasa bagus jasa jeung gede tempelkeun di hareupeun istana raja ku abeh punggawa-punggawa mun kieu mah bangsab kitu kerabat-kerabat kerjaan wae di istana ningali jeung supaya kitu mengomentari wabeh komentarna nu mistek bagus hebat memang bener bagus ku ari diundang di kalangan tokoh masyarakat geus giliran pejabat ngabaguskeun kabeh tokoh masyarakat konglomerat kabeh diundang supaya neuleuh lukisan tersebut. Wah anu teu ngalem ku abeh memang bagus ku abeh ngalem jeung bagus ku ari di kalangan rendah si miskin salembur cokotan coba si miskin ngumaha terhadap lukisan ieu begitu nole si miskin mah tu ngaranna ge miskin ieu jeung bodoh pan atuh teu bisa ngadilai nya ngan aya salah saurang miskin biasa cumplang campling kanya saurang ieu bagus tah sia eta kumaha lukisan cek ulama ieu lukisan teu bagus kabeh kaget atuh wah sana dibunuh cenah bakurang teu bagus sakeun ieu lukisan bahkan salah panggil ku raja ke berani amat ieu ngateu baguskeun jeung nyalahkeun sedengkeun ieu karya seseorang anu luar biasa aya anu ngalukisna beureum di pelebah mana teu bagus dan jeung pelebah mana salahna ya raja ge sarua bingung panggil coba nyatakeun di harapan manusia kira-kira ieu lukisan bagus apa jore si miskin ieu berani amat miskin kira-kira ieu bener apa salah lukisan salah nyatakeun coba kuari di hadapan masyarakat di hadapan penggede ieu kagorengan jeung kesalahan jelaskeun cek nyana teh kieu ieu tangkal gandrung aja tangkal gandrungna keur buahan tere dipanen berarti mondoyot kemudian aya manuk mah di mana ge di mana enclak teh ati lo konfirmasi heula setiap dienclakan ku manuk tangkal pare tangkal gandum jeung tatangkalan pasti ngeloy jeung manuk mah biasana sok ngadaharan bebas biasa barang dahar sebab ngaranna ge manuk nah ieu dideuleuh ku kula tangkaina teu ngeloy nomor kadua manukna bangun isinan ieu salah ieu ngagambar kos kieu teh wah kabeh bener oge cenah sok jabat bener oge hiji tangkal adu disinggahan ku manuk kemudian eta tangkal ajeg bae salah atuh nu geus kitu mah nomor kadua lagi mana manuk barang dahar kadinya ulah isinan ieu mah gambar manukna teh isinan lantaran anu dilukis teh tukangna jadi berarti keur macok ka ditu tanda bahwa ieu manuk teh isinan ieu salah raja tanya deui leuwih jerona deui kumaha ieu maksudna ieu teh kapan gambaran antara rakyat jeung pamarentah hartina pamarentah teh ieu tangkal gandrung anu siap dipondoyotan ku masyarakat kemudian hartina gambaran manuk eta adalah rakyat di mana bae rakyat mah deuk encrakna jeung irah bae geus di mana-mana ieu teu ngarasa beban tangkal gandrung dieunteupan ku manuk teu ngarasa beban berarti eta teh tangkal anu bangkawarah blon eta tangkal burum raja
begitu ditangkap ulama tangkal caknya lain raja ieu mah tangkal nu bloon belah itu nama ya raja bisa fakir teh bisa miskin ieu teh manuk gambaran rakyat anu deuk singgah menta diurus ku tangkal gandrung sebab di tangkal gandrung aya potensi geus di mana tangkal gandrung dientepan ku manuk kemudian tangkal gandrung na ajeg bae berarti ya tangkal gandrung teh ya henteu tawadu tangkal gandrung hebat mah di mana dientepan ku manuk pasti kudu ngeloy berarti ya tangkal gandrung teh gandrung tawadu geus didinya dipersilakeun manukna dengan bebas jatuhanana kitulah gambaran antara pemerintah jeung rakyat cukup gambaran gandrung jeung manuk ge nah iya baheula bae tangkal gandrung geus dilukis baheula eta di entepan ku manuk tangkal gandrung ajeg bae kuari komo kuari kumaha meureun teh ngagambarna kuarinya urang antara tangkal gandrung jeung manuk asana meureun digambar deui hiji deui di handap di hiji deui di dua tilu opat lah di handap aja lemah opat nu hiji mawa kokoprak geus aya manuk kokoprakan nu hiji mawa tambang geus aya manuk geus tambangan bae nu hiji deui mawa rante nu hiji deui mawa peso meureun gambaranna kitu kuari mah tah hendak nyalametkeun gandrung di handapna tuh baheula mah eueuh di handapna sakadar teu ngeloy doang geus jadi kecaman masyarakat begitu dipanggil si miskin teh dek disiksa aya anu ngabela ulah disiksa sebab ieu deuleuh heula kehirupan sapopoena barang diteliti horenganan kanyahoan ieu waliun min auliaillah kulantaran kanyahoan wali akhirna raja sieun menta hampura maka ieu lukisan diganti ku warima setelah raja hendak menta hampura dididik ku eta wali kuari eta dibelem lukisan nyieun deui ku lukisan anyar masyaallah tangkal gandrung dientepan ku manuk nu entep di dieu lain hiji anu endek entep ge aya deui nu endek entep di dieu loba jasa manuk tangkal gandrung nang ngeloy bari jeung loba na eta tanda bahwa siaplah pemerintah endek mere dahar ka rakyat berurusan rakyat bari aya dina katawaduan urang mah lamun neuleuh lukisan teh salukis-lukis teh bae urang lembur mah teu nyaho maknana lamun lukisan aya nu hargana 1 miliar lamun lukisan nu hargana teh 10 miliar lamun lukisan aya nu hargana teh 100 miliar urang mah paling ge jebi nanaonan sebab naon tuh urang mah teu nyaho lukisan naon maknana naon lamun abstrak kumaha mana abstrak mah geus teu paham urang lamun ningali lukisan-lukisan Sufi ti Turki ti Baghdad maka harti ku kabehan ge lukisan jelemana, lukisan alamna, lukisan luhurna, lukisan segedegeunana, lukisan teu kaharti tapi ku jelema anu nyupi maka harti. Oh, ieu lukisan keur ekstasi poho ka alam dunia, hanya mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Jabarkeun ielah sosok manusia kieu, ielah dihandapna, ielah luhurna dan lain sebagainya. Ta eta keabstrakanana eta lah nu mahal. Nu mantak di Baghdad deh aya lukisan anu geus ratusan tahun dijual 100 miliar lukisan lain lalagaan lukisan mana mengalukis dia iya nani lukisan iya kareta jeung kareta tabrakan Masya Allah guys jeung deui balikeun deui ieu lukisan naon ieu ieu mah jelema heeh pan ieu beteungna gede ieu beteungna gede nu ngagedean beteung sa tah ieu ieu oh berarti ieu mah zina tang bisa urang beteung gede dilukis gendut burung geuh bapak urang lukisan teh kos sekarang itu bah Masya Allah nah iyalah kubang kawarahna umat-umat nu baheura mempertahankeun kakufuran sanajan Allah ngutus nabi ngutus rasul mawa mukjizat kadeuleu kunyana mukjizatna tapi teu percaya atuh di zaman Kangjeng Nabi urang ge urang onam ku ari teu ningali teu hadiran mukjizat Kangjeng kapan Abu Jahal mah
ningali kehadiran mukjizat Kangjeng Nabi nyahoeun lamun dicuru Kangjeng Nabi keluar cai nyahoeun lamun ketika Kangjeng Nabi keluar jelema harareas nyahoeun lamun bulan di hareupeun ku Abu Jahal turun ka handap beulah nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui maca syahadat langsung indit deui nyahoeun lamun onta ngobrol jeung Kangjeng Nabi nyahoeun lamun eta tunggul korma teh ngahing-hing ceurik menta suaka ka Kangjeng Nabi eta mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa nganyahoan ku kabehan kehadiran ku kabehan tapi ku bakawara mah bakawara bae urang mah ku ari sakadar dongeng ti kiai di berjanji aya dongeng nu matak dieuweukeun teh berjanji teh ku Muhammadiyah bidah dolalah teh kajen di bidah-bidah ge urang nyaho ti berjanji al jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi abdadi walimla bismillatil aliyah mustaddirun fi barakati ala ma ana lahu aula terus dibaca ku urang walam macam min hamli terus dari orang kan ngeunah geus aya Syekh Jafar anu nyieun dibidakeun ku Muhammadiyah jeung teuing sebab naon urang nyahona ti berjanji dibaca ku urang berkahna luar biasa baca ku urang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah mun sia mah kadinya bae heran tuh berjanji teh lain hayu kurang diasupkeun ka jero hate tungtungna memanggul berkat tapi eta ka berjanjina teh hormat sia teh meunang cau gede ti berjanji sia eta meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teh hormat bloon amat baca kurang masyaallah padahal lamun maca wakim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah orang zainul khairan ku hadiran fi mauli wa niwar wa ta kan ngeunaheun urang oh sejarah Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tak dibaca walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhal qal mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatul syanifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana qadidan jangan jebul mah nyetalar kos kitu teh tileleutik bisa sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya naon sebabna atuh kula tileletik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah teu kudu nara teu pernah kula mah bener henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun malam Jumat kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan okos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar tuh lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener teu pernah ngahajakeun nalar gitu tapi ka talar batur nu salah nyaho kula ai kula mah nu salah boleh salahkeun kula segala marhaban segala teu pernah nalar ngahajakeun ngan kula lantaran tileutik baca shalawat yang berjanji jadi inget bae terus masyaallah karim geus barang kabladina oh indah amat ieu berjanji masyaallah dibidahkeun Muhammadiyah ku persieun teuing urang nyaho berjanji nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji atuh geus nikmat biasa ya Allah urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat deui teh lain mukjizat sakitu maca doang orang dijemput dianterkeun haju urang dibere berkat eta kan eta makna mukjizat pohara ka urang eta kok Haji Pudoli mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim pohara mantan sing ada eta mah kudu disuhun teh mah gua berjanji kudu disuhun mun Haji Pudoli nyuhun berjanji bud kunaon eta disuhun ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya Masya Allah kudu mah diminyak misikan mukjizat eta dzalika yatba'allahu ala qulubil kafirin sakumaha nu baheula teu iman ka para nabi ka para rasul padahal mah dibere mukjizat neuleuh jeung hadir tapi tetep bangka wala kunaon eta diceplok ku Gusti Allah hatena diceplok dilak dicap ku bangkawaran sakumaha umat nu baheula hatena dicap diceplok teu daek iman yatba'ullahu ala qulubil kafirin Allah ge nyecap Allah nyepok ka
hati-hatena nu kalalapir salilana kuari. Di Amerika lain teu nyahoeun kana dongeng-dongeng Kangjeng Nabi, di Inggris lain teu nyahoeun informasi geus akurat jasa. Kuari mah informasi geus lain, di surat kabar lain, di majalah bae geus dihiter di sagala rupa geus aya satelit. Ditampung kuari mah di satelit, di awang-awang kuari urang tinggal mukaan bae dek nyaritakeun sejarah ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka sejarah Kangjeng Nabi urang wali-wali nu baheula araraya berikut kitab-kitabna urang kuari mun hayang kitabnya hayang kitab hayangnya kitab Zabur tinggal diklik bae urang hayang kitab Injil tinggal diklik berbagai bahasa-bahasa. Lamun baheula Kangjeng Nabi Nuh bahasana bahasa di Irak Babilonia Suryani eta teh aya kuari mah tinggal dipencet tet keluar susu. Salah mencet. Hayang nyaho Irak nu keluar eta bumbu. Kuari badeg naon? Ti mimiten eta baheula nama Kangjeng Nabi Nuh teh bahasana Suryani di Babilonia. Kemudian kabelah dia aya nu nyararaba umat-umat Kangjeng Nabi Nuh teh ka dieu ka Israel ka dieu ka Yordan kebelah dituna terus ka Tajikistan terus ka Maroko campur jeung jelema-jelema urang dinya berbeda bahasana bahasa Suryanina leungit kos urang bae kuari urang di dieu bahasana Sundanya mbak ka Jakarta urang berubah bahasa jadi bahasa Betawi kemana aja lu lagi ngapain aja ane-ente Jakarta kan gua itu. Weh, aya jeung Jakarta teh sok sara rombong mun balik di Jakarta hiji sombong. Orang Sulawesi balik di Jakarta aju ka ditu ka imahna ka lemburna aju sok sombong. Ya antara mana aya? Waduh, sombong biasa. Kan dikurangan-kurangan orang Jakarta mah lamun sudah jadi udah. Gitu kan? Dikurangan-kurangan coba ge orang Jakarta mah gitu. Kulantaran sombong jasa ieu urang Sulawesi balik di Jakarta sombong jasa. Urang ditu ge hayang nurutan urang Jakarta. Ngomongnya nah dikurangan sarua. Aru atang ari akata udah ompong. Siapa orang Sulawesi? Nurutan ya lah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Diurang ulah nyaritakeun di Eropa, ulah nyaritakeun di Amerika, ulah nyaritakeun di Australia, Asia kuari. Di Asia ge Asia Tenggara ka dieu ka urang. Sipikna ieu ambalaya kafir jalain teh nyaho nyana informasi. Kafir di urang teh apal linter. Janyahoeun di Indonesia mah ulang mulut samulud-muludan komo di Jakarta mah nu mantak Ahok marah ge. Ulah nyaritakeun Muhammad cakna. Marahnya na mulu dan rajaban orang mah dimarahan dia terus wae sebab eta mah dipake ka cinta ku urang dibidah-bidah terus wae diharam-haram kajeun nah eta meluapkan rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dibidahkeun makin gede-gedekeun begitu aya Muhammad dia ngabidahkeun di dinya aya jawara tukang ngaduk kotok mabok dinyana aya ngaduk kotok aya judi aya begitu ngadenge dibidahkeun saha nu ngabidahkeunana tandingna aing budak muludan kotok aing pencit usia hebat jawara kan beres yana mujid kotok wah muludan amprekan lantaran jawara nu ngayakeun rame luar biasa beres muludan beli kotok deui enggak saya mah muludan doang cek ngana ngaduk kotok deh kotrek itu bagus itu jawara di orang nu sakitu ge geus alhamdulillah teu meunang kasuat-suat di urang nah ieu kunaon ieu Kristen nu aya di urang teu iman ka Kangjeng Nabi Yahudi nu aya di urang teu iman Buddha Konghucu dan lain sebagai kafir-kafir teu iman oh yatba'ullahu ala qulubil kafirin diceplok ku Gusti Allah seakan-akan geus teu robah lamun urang nyeun kwetansi kemudian make metre ceplok jet geus teu robah deui ketika aya perubahan sidang menang urang sebab geus aya cap yatba'ullahu ala qulubil mentak urang mah teu kazamanan Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi beuh ieu mahal jasa seakan-akan urang mah kuari geus aya di surga Firdaus.
padahal mate kazamanan para sahabat para tabiin teu pernah ningali kana mukjizat Kangjeng Nabi, teu pernah ngahadiran mukjizat Kangjeng Nabi, hanya dongeng-dongeng ti kiai nyaritakeun mukjizat, tapi nyulusup ka jero hate urang iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman urang terus tuturuti ka Kangjeng Nabi sabisa-bisa urang, eta teh urang seakan geus aya di surga Allah. Masya Allah, demantak orang muludan keur aya di sorga, sebab nyaritakeun ahli sorga. Teu pernah urang teh karambanan kabarengan urang kazamanan ka Tuan Abdul Qadir, tetapi caritaan-caritaan jeung elmuna aya, urang cinta ka wali Allah lantaran Gusti Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang wali, nyulusup ka jero hate urang, komo mun nyaritakeun karomah-karomah para aulia Allah, urang cinta teu kabendung ku urang. Di bidah-bidah Wahabi mah apa itu? Boh, nggak bidah-bidahnya mah kahaul-haul Tuan Syekh kahaul-haul bangsa kajen teuing. Hanya urang nu nyaho, hanya urang nu ngarasakeun kacinta urang ka wali Allah. Geus bae urang mah sakitu bae di bidah-bidah sok ke di akhirat balap sia jeung aing. Sakitu bae. Ulah hese-hese sia ngabidahkeun. Sia aing mah aing bae dek cinta ka wali aing. Titik geus sakitu. Teu cenah beusi ka neraka, aing ge beusi sia ka neraka bego. Sia ngabeusi-beusi ka aing mah lain ngabeusi-beusi deui ka sia. Leuwih ti beusi aing mah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa ma wajadna tumanggihan kulan wagung kana lolobana manusia minah dintina nyumponan perjanjian. Urang teh baheula di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, "Hei arwah, nun Gusti. Alastu bi rabbikum?" Lain takaula pangeran jet. Qalu bala syahid. Sumuhun Gusti. Abdi teh percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi nyaksian. Hei, rek nurut teh ka kaula. Sanes nurut deui atuh Gusti ja Gusti teh nu nyiptakeun abdi. Moal maksiat. Baja abdi kudu maksiat. Nyahan mana diparentahna teh bakal nurut? Beuh Gusti, buktikeun ku Gusti. Di mana abdi engke ke alam dunia ke balik deui ka Gusti deleukeun abdi mah moal maksiat saeutik-eutik acan. Hega tuh, tah eta janji urang baheula di alam arwah. Terus dikaluar-luarkeun ku ari. Tet, Ahok teu iman. Si siang-siang melingseng teh. Cinglu teu iman. Insyaallah stegwan teu iman. Lupa jasa. Si enci teh ari iman. Eta kabeh kata ari iman. Nah ieu lah. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Teu manggihan kaulan wagung kana lolobana manusia nyumponan perjanjian. Yauma akhdil mizaq dina poean jarang jibaheula dengan ucapan qalu bala syahidna. Abdi teh nyaksian percaya bahwa Gusti teh pangeran abdi teh bade ngalaksanakeun sakumaha tugas-tugas ti pangeran. Mangga Gusti, tapi geuning buktina mah henteu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alam di alam arwah baheula urang janji qalu bala syahidna, urang kuari alhamdulillah akur. Cek Allah Islam inna dina indallahil Islam. Salat alhamdulillah sanajan subuh jam 7 Allah mah dini tetep qodoan. Malaikat gawa si mah qodo deui ka jeung kuku mah ge masalah geus lah. Tah eta tidak puasa alhamdulillah puasa, zakat haji malah di Indonesia memunggah haji itu antrina luar biasa. Sadunia paling antusias haji Indonesia. Pakistan ini 2 Indonesia pohara jasa datang ke kuari duit sabaraha triliun beureun lantaran nungguan anak urang kuari ti 5 tahun 7 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun 23 tahun lain lalagaan. Berarti antusias jasa kan pohara geus kajian Pak Egi aing geus daftar wah masalah geus cenah teh. Wasalah eta kan sangat antusias, berarti kan nek ngabuktikeun qalu bala syahidna
mantap ieu nu mantak darek ngaji ka dieu kunaon baheula janji abdi bade percaya ka Gusti tur abdi bade ngalaksanakeun aturan-aturan Gusti abdi bade ngalaksanakeun aturan Gusti teh kulantaran kudu nyaho abdi teh hayang nyaho mantak ngaji ka dieu tah ieu teh urang kuari ieu keur di sorga ieu kan manya di sorga aya tukang wuduk sagala aduh Gusti ujang tukang uduk tukang sate sorga kos gitu amat sih maknana urang teh keur aya dina sorga sebab naon sesuai jeung janji urang baheula di alam wah ngan lolobana wa ma wajadna li aktsarihim min tah nu neuk ngabangun sumarekon di dinya eta teh nu jalir janji ka Allah nunggus jelas-jelas perumahan di ditu sina Kristen kafir-kafir maluyung mayoritas eta teh anu jalir janji ka Gusti Allah tah Kristen nu ambalayah di urang Yahudi nu ambalayah eta nu jalir janji ka Gusti Allah teu kejeun teuing hege sakayangnyana geus kepenting salametkeun urang sing hadet niat urang tekad urang ucap urang awas ulah datang ka tergelincir tina relna salametkeun wa ma wajadna aktsarahum lafasikin jeung sanyana wajadna kaula manggihan agung aktsarahum kana lolobana manusia mah oreng lafasikin lolobana mah berarti mayoritas manusia fasik ieu cak Allah lolobana manusia teh jalir janji cak Allah lolobana manusia teh horenganan pasek cak Allah kuari mah Tangerang we sakabupaten Tangerang aya sabara kecamatan satu kecamatan aya sabara desa sadesa aya sabara RT berarti umatna kahitung sakabupaten teh aya sabaraha umat Islam kuari eta umat Islam teh anu belajar dina kaislaman aya sabaraha sanggeus belajar dina kaislaman anu make aya sabaraha anu sok salat konsisten aya sabaraha anu sok zakat konsisten sabaraha anu salat nage khusus sabaraha barang dihitung-hitung sakabupaten hiji-hiji acan aya anu khusus hiji dua mah meureunna anu salatna alhamdulillah cirina di Cikupa masjid dibangun, di Belaraja masjid dibangun, di Sepatan masjid dibangun. Eta kan ciri berarti aya nu salat. Sanajan subuh mah subuh nu adzannya na nu qomatnya na anu berjamaahnya na make sapeker deui geus lobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek masyarakat lobaan ya bas barang di daleunnya anak kene. Ya Allah, ya Rabbi borongan. Eta di mana cenah kieu moal bejakeun lah. Itu bae pokona mata Gusti Allah horeng bener ieu wa wajadna aktsarahum lafasikin urang mah ulah kasupkeun ka ayat ieu urang nu kaluar tina ayat ieu lamun Allah ngajelaskeun lolobana jelema jalir janji urang mah ulah mun lolobana manusia adalah fasik urang mah ulah mudah-mudahan urang ditetapkeun iman Islam dikuatkeun iman Islam sehingga iman Islam urang kabawa maut di akhirat urang disalametkeun ku Gusti Allah diiringkeun bareng jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalawan sebab kangjing Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam lama kutila samangsa dan bapaknya Zakaria dan bunuh apa sabauna alpan 70.000 wa kutilalan dan bunuh bisababil Husain kalawan sebab Sayyidina Husain sabamiati alfin apa 700.000 agama gola atawa kaya oleh ngucap ya rab inta istutu ya gaul waral hafiz lalu diriwayatkan sebagai hafiz Abu Nuaim kunik Abu Nuaim annal fasaqata satuhune pirang-pirang kang basek lemah qatalu iku samangsa mata ini ya fasaqah Ali al-akbar ing Ali al-akbar wa ladal Husain tegasana kesina Husain talab Husain Abi
maka nyuprilah ya fasaqah ing ki Zainal Abidin alladzi huwa 'ala al-asghar kang utaya Zainal Abidin niku tetep ingat kang cilik liaqatuluhu depan yang tangga bunuh ya fasaqahu ing Zainal Abidin fawajaluhu maridan maka nemulah ya fasaqahu ing Zainal Abidin ingkang gering fatarakuhu maka ninggal ya fasaqahu ing Zainal Abidin wa kana ummuhu lanana apa umur Zainal Abidin hina kutilu waktuna wahina qatalu akahu waktuna mataini ya fasaqah ing dulure ya Zainal Abidin 13 sanatan ikut 13 tahun sumanhum qatalu kali-kali satuhuna ya fasaqah ikut pada ngabunuh ya fasaqah hu ing akha ba'da zalika ing dalam sausane mangkono dalam sausana mangkono talab bimudatin ngalawan samasa wa hamalu rasah lan pada naranggung lah ya fasaqah ing sirahe akha ila nusra maring negara Mesir fi masyari ing dalam kubur kang nggon atau kang mati syahid ya akha qariban daripada min jiratil qal'ah saking majatul ghalah min nil nusra saking nil min nil nusra kama raituhu kaya barang kang ningali sunhu ing maktuban ingkang ditulis ada gabrih ing atase kuburan akha bi khatin grim kalawan tulisan kang dingin nuluykeun caritaan tentang pembunuhan Sayyidina Husain anu terus disaksra ka putra-putraan etik ye diriwayatkan bahwa senyanya nakalakuan dibunuhlah sebab terbunuhna Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam waktu dibunuh Kangjeng Nabi Zakaria anu milu disatukan dibunuh deui 70.000 manusia ahli Allah masyaallah wa kutila jeung dibunuh bisa babil Husain ku sabab Sayyidina Husain sabumiati alfi 700.000 manusia anu dibunuh deui soal pembunuhan terhadap ahli Allah teu aneh jeung teu pernah mundur ahli Allah urusan maut geus jadi biasa nu antak di Irak teu aneh berjuang teh urusan eleh jeung menang lain urusan urang teu penting berjuang geus teh gimbir urang Irak bangsa Irak Iran Persia teh negara-negara kuno tiba agama gola intah waral Hafiz Abu Nuaim Kiai Hafiz Abu Nuaim nyarioskeun anal fasaqata saenyana jelema-jelema anu buang kawara nu para rasik begitu manehanana ngabunuh Ali Al-Akbar putra daripada Sina Husain gaduh putra ngaranna Ali Akbar kuburanna di Iran Ali Al-Akbar aya Ki Ali Murtadha aya Ali Akbar aya deui kitu Fadl itu makam rame di Iran rajas jelema-jelema nu para rasek neangan nadina ye ngaranna Zainal Abidin nu harita masih keneh leutik keneh maksudna mun aya dek dibunuh teangan disaksak Zainal Abidin kapanggih Zainal Abidin teh pawajaduh cuman keur dibere muriang panas ngahodhod Zainal Abidin teh kulantaran muriang pataraku diantep ditinggalkeun harita umurna waktu jelema buang kawarah ngabunuh dulurna yani Al Akbar Zainal Abidin mah umurna kakarak 13 tahun diantep anu mantak ieu thariqah teh Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sinali ti sana ka Sayyidina Husain ti Sayyidina Husain ka Zainal Abidin kadinya jalurna kadinya thariqah nu moana basa dunya kitu bae malaikat Jibril Gusti Allah malaikat Jibril Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali lamun anu kitu ka Sayyidina Abu Bakar aya Sayyidina Ali mayoritas Sayyidina Ali Sayyidina Husain Imam Zainul Abidin eta Imam Zainul eta tah masyaallah nu jana salapat sebab harita waktu kerduk diberono dibeakeun kabeh zuriat Kangjeng dibeakeun manehanana muriang berarti muriang teh aya manfaat muriang aya manfaatna okos duka mari ieu teh kapal saurang teh teu kaluar kapan pasporna nyana mah teu bisa nah begitu nyana teu bisa kan marah nyana wah
kenapa saya marah sedangkan bisnis begitu teh kapar ragak alhamdulillah. Berarti kan eta paspor teh keluar teh alhamdulillah. Sarajeng nu ojol teh nu ojol sarua bae. Aturan mah nyana kulantaran nyana mah atuh diojol baik bae tuh maneh bae tuh kursi diojol nyana mah teu berangkat terjadilah kecelakaan nyana alhamdulillah hadena ojol tuh kan gitu dimantah kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati kemudian kabogoh urang dibawa batur deleukeun aya hikmahna ge di satukangeuna ulah sok marah naon hikmahna horenganan stres. Tama lain hikmah mamala aya hikmah dokter cerita doang aduh saya kunaon ngajang jauh ngamat wah bogoh dibawa batur saya elehan amat nah kunaon itu tadi susul nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teu daya teu upaya bae lumpat na kadinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lah geus takdir Allah pasti aya rahasiaan di satu kangenan lalaki kos teu boga peler bae. Nah geus kajeung dah peler mah aya ieu anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler ieu sian teu marah geus moal geus aturan ti Lauhil Mahfuz na berarti geus luhur ya budak ge luhur jadi ledek naon ge terus bae geus sabulan 2 bulan 1 tahun bener aya ceng anjing bangunna ieu jan boga pamajikan encan ieu milu ka ditu ka mana Kak imah aduh tak aya naon entah ayo bae ka ditu dae kaceng dari dia sagawe-gawe bae kaceng oh teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupan nah mungkin inilah rahasia Allah atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ya emang kumaha gitu terus kadina main mata adalah panah asmara menembus aduh tanya ku bapana neng neng kumaha mun dikawinkeun ku abah kasaha aya abah boga pilihan saha abah anu embung oh eta embung memal maksa abah mah aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka neng nu hayang ngalamar saha anu embung geus tilu embung bae aya neng si ieu embung bae hayang ka saha itu Masya Allah cak bapana dibabawa sia ka dieu ku aing teu bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae tuh sia rumah tangga geus masalah geus ngapamah nu penting bahagia lah di dunia ieu jamal kebal jan sia kadeurna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah geus kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogoh nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah tarif pokoknya bangis nuan urang udah rahasia Allah asal urang sadar aya kege aya urang ngangen kurang sadar doang urang ulah mus mun aya musibah nah sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah sodmatil ula teh begitu musibah datang eta nu dideuleu ku Allah urang diberi penyakit sodatil ulana sabar ti Allah itu saran mah masalah ngan ti Allah sadar urang teh ta eta teh sodatil ula Allah bakal naikeun derajat urang leumpang ya begitu urang leumpang ditajong boblok ka batu teh neuleuh meureunna cak batu emang aing ngirahan neuleuna jeung nanti balik teh neuleuh sia kunaon nyarekan aing cak batu eta sodatil ula urang ngarasula teu bagus tapi lamun urang ditajong masyaallah alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ieu ka batu pa ieu geus Allah naikeun pangkat ieu eta sodatil ula muriang urang ieu bos ka anu geus rumah sakit anu geus sakit makan geus ka Singapura geus bebeakan kakak rek sabar kieu nah aja emang teu berobat lah geus sabar bae lah nya geus kumaha Allah bae
pan dia kakara-kadanya ku bala dek naon deh atuh geus beak sagala cek dia ta eta mah teu direken mah Bos gitu mah teu direken ka Allah jadi sunnatul ula nu direkenna teh pertama kejadian masyaallah tah lamun urang boga kabogo segak ku batur dikawin alhamdulillah bisa nyebut alhamdulillah iya tuh geus nang Allah geus nang Allah geus kumaha pasti aing kajian kumaha digantian ge ku Allah ya aing mah geus yakin jasa bener menang satahun teh aya saya can kawinnya yuk kal murain dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat ai bae leumpang hayu atuh berangkatnya na milu ka lemburnya na masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina aya jahe masyaallah imah boga mobil boga perusahaan aya mantep geus lah geus masalah geus sia da ka dieu masalah geus barang dihitung-hitung umurna 55 tahun sia daek we kajeun lah sugan pendek umurnya na brak angel kapaeh deui ngan itu urusan waris batu Allah nu ngatur ngan dibalik eta masih aya hikmah je pokoknya Allah mah gitu bae nah ieu Imam Zainul Abidin muriang teu dibunuh ku wali-wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh diburiangkeun ku Allah selamat masyaallah karim tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang urang muriang dibere leuleus di mah bae ku ari matus di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek urang gairah secara zahir mah karunya secara batin mah nu biasa nyana adur-aduran maksiat jadi henteu nu biasa nyana adur-aduran obrot jadi henteu nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah nu biasa na tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya dipake mah tilok tuh kan aya rahasia urang teu paham rahasia Allah endek ngabalikeun Allah ka dirina aya nu ku gagah aya nu ku ilmu aya anu ku dunia aya anu ku muriang eta mah urusan Allah mata urang teh kembalilah ke Allah ditingali hikmah-hikmahna masyaallah cuman orang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho wali Allah nyaho ieu muriang kitu maksudna ieu sugih ieu maksudna ieu teh boga jabatan ieu maksudna artina maksud teh aya anu cilaka aya anu bahagia geus nyahoan wali mah nyaho diberenya oh ieu ku sabab jabatan bakalna cilaka oh ieu ku sabab sugih bakalna salamet oh ieu ku sabab susah bakal salamet nyaho tah aya nu sugih nyalametkeun anu sugih nyelakakeun susah nyalametkeun susah ha dibere terbuka ku Gusti Allah wali Allah mah dak ngan teu meunang nyana ngomong secara tasrih paling kinayah sebab lain nabi nah leutik keneh ngan alladzi huwa 'alal asghar maksudna nek dibunuh tapi kulantaran muriang henteu maka harita umurna 13 tahun summa innahum gadaluh dulurna Ali Al-Akbar dibunuh nah sanggeusna dibunuh sirahna dipotongkeun sirah ceger biadab da urang luar negeri ulah aya cak nya turunan Kangjeng Rasul putus disikat habis eta sirahna dibawa ka Mesir hibasyadihi ghabiban min majratil gal'ah di kuburan para jelema nu maut syahid min Nil Misra aya dinya deukeut min majratil qal'ah tina bengawan Nil Mesir sakumaha nu ku kaula cek musannif ningali tulisanana ala gobri bi khatin qadim tulisan anu baheula aya di Mesir bengawan Nil kemudian kabelah kitu non kana kidul tadinya aya itu kuburan Masad ada tempat-tempat jelema nu maut syahid di dinya di kuburan oh urang lamun ningali pakuburan di Mesir ahli-ahli Allah pohara di Mesir bagus pohara ngan ka pohara ada tuh pohara di kotorna di poharanya sampah di mana-mana
eta urang ziarah ke kuburan Imam Syafi'i belah dieuna teh jajaleunna Imam Waqi' ziarah cukup di jalan bae lain lantaran kotorna pohara ahli Allah teh ahli Allah loba jasa di masjid tapi kuari teu terurus bentukna mungkin keur bentuk demo eta di Al-Azhar ambalaya sampah-sampah meureun ku sebab ieu teu satuju jeung pemimpinna keur diantep boh atuh dibersihan mah gampang di masjid mah sadaekna ditut lapangan dibelum dan lain bentuk demo ti masyarakat diantep bangawan nil ge geus teu terurus terus bangawan-gawangan nu lainna kan non kitu ngaranna solokan-solokan anu ti bawangan nil sampah hidung caina kos gitulah ala kadar cerita Mesir jeung ieu sirahna dikubur kitu di masyarakat nil yusra kamaratul izat qatin qadir inda Sayyid Zaid wallahu a'lam bissawab.